ari aqaidna iman eta aya 50 perkara 20 anu wajib di Allah 20 anu muhal di Allah hiji nu wenang di Allah jadi jumlah 40 hiji opat nu wajib di Rasul opat nu muhal di Rasul hiji nu wenang di Rasul jadi jumlah salapan jeung 40 hiji jadi jumlah sadayana 50 wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyat qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman ayah belanggeng beda jeung kabeh nu anyar jumeneng kalawan datna teu butuh kanu sejena banget hiji datna banget hiji sifatna sarengna damelna kaharti wadaniatna kawasa jeung keresa uning sareng ngadangu ningali sasauran saestuna bukti nu kawasa bukti Allah nu kersa bukti nu uning ngarejeng bukti nu hirupna bukti nu ngadangu nu ningali nu ngadawu janten sadayana anu wajib 20 Adam udus fanamu masalah lil hawadisi itiyaja ta'addud ajazun karoha jahlun ma'ot somam ama kharsun ajizan karihan jahilan mayitan asomma ama abkama butuh kana tempat butuh kanu ngayakeun bing bilang adatna sifatna tawadamana karti lalawanan sifat wadaniatna apes teu karasa bodoh maot jeung torek lolong jeung piro sifat nu muadi Allah bukti anu apes bukti nu teu karasa bukti anu bodor jeung bukti anu maot bukti anu torek bukti lolong jeung piro sadayana nu mustahil oge 20 sifat anu wenang di Allah hiji eusina nyaeta palu kulli mungkinin au tarkuhu kongang midamulna na barang mungkin teu aya nu wajib ka Allah na cara ngadamel bumi langit jeung saeusina iman kufur ngarizkian sareng sajabana kabeh kaharti ayana sareng eueuhna tu wajib temu ka Allah na sifat anu wajib di para rasulnya eta sidiq amanah tabligh na kapercaya ngadugikeun sareng pintar kade sing apal bisi hirup jadi sasar sifat anu sunya etas kita berkhianat kita man bilada bohong rejeng cidra rejeng nyumput kantor balat kade sing taliti jiji nama sing tengah nuwenang di rasul aradul basyariyah rasul kagungan sifat bangsa kemanusiaan kaya tuang leut angkat kulam
sifat-sifat bangsa manusia biasana sareng teu damang nu teu ngurangan ka pangkatna cara liat mulus parana sareng tilisna anapa nu mata ngurangan kana pangkatna cara berokes rek jeung edan mual ayana. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisa asyara ari anu ka-15 eta sholatu maca sholawat ala nabi ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pami disebat Kanjeng Rasul kedan maca sholawatnya mitu kagolongkeun jama abkhalud nas. Abkhalud nas teh pangkopet-kopetna jelma. Eta ketika disebat nami Kanjeng Rasul tuluy teu maca sholawat kitu kan salkan abkhalun nas indallah mandukil tu indahu par musalli alayya kitu nya salkan Rasul pangkoret-koretna jelema munggu Gusti Allah pangkopet-kopetna jelema munggu Gusti Allah kopet-koret mereket jahem mereka teh eta ketika disebatkeun nami kami salkan Rasul tuluy manehna teu maca sholawat ke kami Waqalu sareng ari pangsa tik-tikna sholatu ala nabi eta sholat Allahumma sholli ala Muhammadin lapad Allahumma sholli ala Muhammadin. Allahumma ya Allah sholli muga nambihan rahmat Gusti ala Muhammadin ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadis asyara ari anu ka-16 na eta assalamu salam wa qaluhu sang ari pangsa tik-tikna salam eta assalamualaikum lapad assalamualaikum assalamu utawi kasalamatan alaikum iku tetep maring sira kabeh ya duka bener kan bahasa Jawa nanti bisa assalamualaikum kasalamatan alaikum eta tetep jangan rantin kabeh. Sadi ba'sa bi'asyar ari anu ka 17 na iku tertib eta tartib fa inda amada maka lamun ngajaja si wong zaman nu sulatar kau kana ninggalkeun na tartib kaan sajada ari gambaranana tinggal tartib eta saperti yang sujud itu si jama qabla rukui sami rukuna si jama batalat maka batal salat wa in sajang lamun po si jama pai yuid maka kudu ngabalikan si jama ilaihi kana eta ilaihi kana eta ruku' illa ayyakuna kecualin aya isi jama fi misli eta dina pantarna ruku' au ba'da atas sabada misli patatimu bi rakaatuhu wala gumasaha bihi patatimu maka sampurna sampun nabi ku ye misli nang rakaatu rakaat na si jama wala gojeng laga nganggur naon ma perkara anu poe jama bihi kana ieu aduh tununya ta tunu puting tas di mana atunya emang jadi ka jam seberamang dibayar teh mang eta teh situ dibayar ngawipin eta dibayar ta woi mang si emang udang si ece galuga gua aja aduh tinggalin
Al-khamisa asyara rukun salat nomor ke-15 eta salatu ala nabi maca salawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanggeus maca tasyahud. Ya, sanggeus maca tasyahud. Atusan salatu ala nabi pita tasyahud awal kumaha tasyahud awal. Eta mah hukumna sunat. Ieu mah dina tasyahud akhirnya maca sholawat ka Kanjeng Nabi anu jadi rukun teh nyaeta maca sholawat dina tasyahud akhir. Aya tasyahud akhirnya nu kumaha cenah? Disebut tasyahud anu ditungtungan ku uluk salam kitu nyamangnya. Tasyahud anu ditungtungan ku uluk salam sanajan teu kepieulaan ku tasyahud awal. Sanajan tasyahudna ku hiji disebutna tasyahud akhir we. Salat subuh kan tasyahud hijinya. Salat subuh tasyahudna tahiyatna sakali maka eta sebutna tahiyat akhir we sanajan eueuh tahiyat awalan tahiyat akhir. Da ingatan tahiyat akhir teh tahiyat anu ditungtungan kuluk salam. Maca selawat kanjeng Nabi. Pangsetikna ini tasyahud awal mangkumna sunatna sunat naon? Abadnya maca tasyahud dina maca tasyahud lagi maca sholawat ke Kanjeng Nabi dina tahiyat awal hukumna sunatna sunat abad lamun ditinggalkeun teh sunat ditambalan ku sujud sahwinya sujud sahwi. Tadi na tahiyat akhir mah fardu rukun lamun ditinggalkeun teh nya satu salat teh ora sah bang salat teh bang kagak sah. Kita show dia. Ini benar tadi. Wa qalu ay pangsaot kita maca selawat. Ala Nabi ayat 2 lapan salat nu wajib Allahumma sholli ala Muhammadin sakitu. Pangsaeutikna maca selawat nya teh naon Allahumma sholli ala Muhammadin. Si emang mabok. Weureunnya nu sare teu kaduga ngaji mang udang mah dongkrak tawana panona neng saruan teh neng kade neng atuh neng lab dua wajib. Qala Ramli au sallallahu ala rasulih sore Ramlinya atau kieu bahasa sholawatna sallallahu ala rasulih menang atau sallallahu ala nabi baik menang. Ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu ala rasulih cukup segitu atau sallallahu ala nabi menang segitu genan sahur asyhadu Ramli. Wa qala Muhammad Kurdi naklan an Ibnu Qasim sasauran Syekh Muhammad Kurdi nang nukiati Ibnu Qasim anak lalakina Syekh Qasim berarti si Andi wa man ajaza anit tasyahud wassalati tarajjama wujuban saja manu apes teu mampu tina maca tasyahud jeung maca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tarajjama maka tarjamakeun bae jama wujuban kana wajib tarjamakeun bae. Ini teu bisa maca tahiyat bahasa Arab maca tasyahud jeung maca naon sholawat maka eta mah kudu ditarjamakeun. Fatihah mah teh nya Fatihah mah teu terjemah tapi naon gantian kudu naon kuno saja nilainya bisa maca Fatihah maka gantian 7 ayat dina Al-Qur'an teu bisa 7 ayat dina Al-Qur'an hiji oge nan tegar teu bisa maka gantian ku 7 zikir kinya gantian ku 7 zikir teu bisa 7 zikir gantian ku doa doana lakukan doa akhirat teu bisa doa akhirat mah tu doa dunia teu bisa doa genan maka tarjamahkeun doanya lain tarjamahkeun Fatihah tarjamahkeun doa kieu terserahnya tadina tasyahud mah jeung maca sholawat langsung tarjamahkeun bae ketika teu mampu maca tasyahud bahasa Arab maka tarjamahkeun ku bahasa sesuai yang kau mampu ketika orang Sunda maka di bahasa Sunda aja Allahu akbar tahiyat di pirang-pirang kehormatan nah itu
ari pirang-pirang kabarokan, ari pirang-pirang anu shalawat atau rahmat anu sararae eta kagungan Gusti Allah. Ari kasalamatan eta muga tetep ka anjeun wahai Nabi, saling rahmatna Allah saling naon barokah ti Gusti Allah. Asa ari kasalamatan eta kanggo naon ieu urang sadayana sareng hamba-hamba Allah anu saroleh. Asyhadu alla ilaha illallah itu naon manana abi nekatkeun teu aya pangeran anu disembah kecuali Gusti Allah, sawi nekatkeun bahwa Kanjeng Nabi Muhammad eta utusan Allah. Mugi Allah ngarahmat nabi rahmat ka Kanjeng Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Bahasa Sunda eta mah nya. Lamun teu bisa, lamun teu bisa takotek, lamun teu bisa ieu bahasa Sunda, lamun teu bisa jangan teu bisanya. Jangan teu bisa. Si Mang diudangkeun tadi. Di mana kemang atau Mang si Mang kalau datang. udang ngomong ayo ngajinya. Mister iki teh kumaha mah. Bain aja ya tarjamah. Ujuban lain aja jani tarjamati lam yalzamu litian bidikrin badalau bayak udu kumalamun teu bisa tarjamah naogenan teu katalar aweun nu mapatan ieu mah jang nu bodohnya bodoh madul deh bodoh naon bodoh madul tarjamah naogenan teu bisa maka eta mah diuk bae repeh bae bari naon bae diuk teu wajib ngadatangkeun ku dikir gagantina nya. Beda jeung Fatihah. Fatihah mah kan digantian ku 7 ayat Al-Qur'an, tapi 7 ayat teu bisa gantian ku zikir. 7 zikir teu bisa gantian ku doa. Tadi mah ketika teu mampu maka tarjamahkeun. Teu mampu tarjamah naogenan maka kumaha? Maka cicing bae bari diuk henteu wajib ngadatangkeun zikir pangganti maca tasyahud teu wajib. Bayak udu cicing bae diuk aja menang bae menang apa menang mang apa itu menang mang diam ya diam aja menang balem bae cicing intaha Qala Ibnu Hajar fituhfah ma min hadis wa tarajjamul ajiz anin nutqi bil arabiyyah ad-du'a al-ma'thur anhu sallallahu alaihi wasallam bi malihi minas salati wa dzikril ma'sur minas salati wa dzikril ma'sur kama tarajjamu an yujajibili yazatil fadilah lal ajizu min ghairi ma'sur minum apa aja tarjamah ya tentu biasa tu wala qadir alama suri maka jujur terjemah tu anu betul biasa tu idlah hajata ilaiha keke kemaya sawar Syekh Ibnu Hajar na kitab Tuhfah sareng kitab Minhaj wa yatarajjamul ajizu anin nutqi bil arabiyyati narjamakeun jama anu apes teu bisa maca bahasa Arab najamakeun naon adua kana doa al-masyhur anu dipilih anu ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa masyhur di Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mali dina tempatna eta doa minas sholati nyata nama ta sholawat tadi kisah dikir masyhur kama tarjamu anil wajibi seperti kena jamakeun itu si aja yang wajibi tan wajib liya zati fadilah pikeun ngarawat pirang-pirang pikeun ngameunangkeun fadilah lal ajizu an ghairil ma'sur kitu kumaha anal jamahkeun jama anu apes tina ngucapkeun ku bahasa Arab apes kana naon apes apes kana doa anu masyhur wala ajizu an ghairil ma'sur wala qadir maksudnya wala qadir ala masurihima oh ieu teh ajiz tadi teh dua teh mah oh tina ke map oh ti meneh eta wa yatarajjamu sa'al ajizu jamanu apes anin nutqi bil arabiyyati
tina ngucapkeun ku bahasa Arab addu'a ngucapkeun kana doa nutki nutki addu'a kana doa doana maf'ul tina nutki maf'ul tina nutki jama anu apes tina ngucapkeun kalawan bahasa Arab apes ngucapkeun doa maksur. Nah doa maksur teh nyata sanggeus naon tah sanggeus naon sanggeus tahiyatnya sanggeus selawatnya sanggeus selawat atau sanggeus tahiyat sanggeus tahiyat selawatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tul ka ditu aya naon aya doaan kanya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Jama anu apes tina ngucapkeun kana bahasa Arab ngucapkeun bahasa tina ngucapkeun ku bahasa Arab apes ngucapkeun naon ngucapkeun doa maksur anhu sallallahu alaihi wasallam pimali minas sholati wa dzikri nyatana maca sholawat jeung dzikir bahkan sholawat nanya sholawat anu maksud teh sholawat Allahumma sholli ala Muhammadin Ibrahimiyah nanya takumata nu teu bisa maca bahasa Arab sholawatna jeung doana maka tarjamahkeun bae nu sunat aya mah ye naon tah anu sunatna mainaon kama tarjamuan ya wajib sapertikeun kumaha narjamahkeun hijama tina anu wajib tahiyat teu bisa ku bahasa Arab maka tarjamahkeun bae sholawat teu bisa ku bahasa Arab maka naon tarjamahkeun bae dikir maksurna salat sholawat maksurna ya sholawat Ibrahimiyah jeung dikirna jeung doana nya Allahumma inni a'udzubika eta nya jeung eta tah teu bisa maka tarjamahkeun bae naon tujuanna lihiazatil fadilati supaya merawat hiaz jeung meraih fadilah meraih keunggulan berjamaah fadilah berjamaah fadilah berjamaah eta 20 naon teh 27 teh no 27 teh lal ajizu teu meunang narjamahkeun saal ajizu jamanu apes an geuri masur apes tina anu teu kamasur min huma tina sholawat jeung dzikir kumaha lamun jama teu apes ya apes teu bisa maca ku bahasa Arab tina dzikir goir masur tapi mah ye nu teu naon nu teu dimasur teu dipilih ku sa ti kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa-doa anu sajen lain doa anu biasa dibaca lain Allahumma inni a'udzubika gini naon min adzabil qabri amin adzabin nar min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal teu ulah narjamahkeun nu sajen-sajen ulah narjamahkeun kumaha tah nu sajen-sajen ketika teu bisa eta maka ulah narjamahkeun doa anu nu sajen kudu narjamahkeun mana doa anu eta nu masurnya doa masurnya wala qadiru mana betul an masurima tanya wala qadiru am masurima jeung teu bisa narjamahkeun jama nu mampu tina nu dipilihna tina sholawat jeung dzikirna sholawat Ibrahimiyah na bisa doana oge bisa meme uluk salam kan sunat ngadoa minta pangraksa panjagaan tina opat kanya hiji minta inni a'udzubika min adzabil qabri hiji amin adzabin nar dua tilu amin fitnatil mahya wal mamat opat amin fitnatil masihid dajjal kudu minta maksudnya tah tak bisa eta teh baca eta teh bisa tak ai bisa mah bahasa Arab maca eta ulah nanaonkeun ulah ditarjamahkeun bahasa Arab bae nya bahasa Arab saja pa jujul terjemah pa jujul tarjamatu wa tabtulu biha salatuhu bahkan lamun terjemahkeun teh matak jadi naon matak jadi batal eta matak jadi batal kumaha tah balikan deui kumaha cenah teh
saur saha Syekh Ibnu Hajar dina kitab Tuhfah sareng kitab Minhaj jama anu teu bisa maca doa maksur nyata memeh uluk salam Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Lamun teu bisa maca eta ku bahasa Arab maka naon tarjamahkeun teu naon teu batal salatna. Kumaha lamun teu bisa na teh bisa nah teu bisa na teh narjamahkeun salianti nu eta narjamahkeun salianti doa anu naon anu eta doa anu sejen kalau ka doa naon misalkan kalau doa nur buat narjamahkeun lain lain narjamahkeun teu bisa karena doa-doa anu naon mah anu sejen teu bisa doa anu sejen contoh doa naon nur buat lain bagianna eta mah lain doa maksur sholawatna sholawat misalkan sholawat asyifa nah Allahumma sholli ala Muhammadin tibi qulubi wa dawaiha eta lain maksud dina naon mah dina keur salat mah teu bisa maca doa eta ku bahasa Arab atau kalau doa naon meme uluk salamna teh misalkan doa naon ngaran teh doa tahajud atau teu bisa teu bisa maca doa tahajud maka ajiz an gori masuk tamanya apes tina doa anu teu maksur teu kapilih ku Kanjeng Rasul lain bagian tah eta mah ulah narjamahkeun doa eta nya ulah narjamahkeun doa anu lain bagianan jadi ketika teu mampu mana tadi teu mampu maca sholawat nu maksur teu mampu maca doa anu naonna anu maksurna maka kadia ulah narjamahkeun doa anu lain naon lain maksur kala kader narjamahkeun Allah ya Allah abi kawinkeun kul kawinkeun kayaknya kudu dina naon doa eta mah nya ya Allah abi nya minta perlindungan ka Gusti tenan ada abi siksa kubur sareng siksa neraka sareng dina fitnah hirup sareng raksa abi dina fitnah hirup sareng fitnah mati sareng abi muga nyungkeun pangrasa ka Gusti tenan dina fitnah dajjal kadoganya ya kade ulah kana narjamakeun kumaha ya Allah abi teh Islami teu pajeng bae mugi abi sing ngapajengnya sing kudu ngadoa eta teu kacik batal salat lamun kalakan narjamakeun eta nya batal terus atau kalau narjamakeun naon tah salat duha kalau batal teu kacik guir masur naon tah guir masur kudu narjamahkeun eta doa masuk. Nah kitu deui anu mampu ku bahasa Arabnya, sholawatna mampu ku bahasa Arabnya, doa-doa lagi mampu ku bahasa Arab. Kali-kali kalader diterjemahkeun itu kaci wong bosnya, kagak boleh bosnya. Lain diam saja. Kan bisa teh hanya baca bisa mah. Simang. Baca biasa. Terus baca ta sholawat illa jata asadi syasar wa tawika ping 16 na assalamu alaikum salam keladul salam nu mana nu wajib eta assalamul awal ail awal itu kan uluk salam nu kahijinya uluk salam nu kahiji anu naon mah anu wajib itu nu kadua mah hukumna naon sunatnya nu kadua mah hukumna sunat bahkan lamun kaburu hitutnya iki geus ngempet hitut di tanah lu teu dilatinya imam salam bae nya dan salam dan salam bae kita imam assalamu langsung saya assalamualaikum dut hitut dah menang uluk salam sakali geus beres salatna ulah tulipkan urusan golanya haram sabgeus naon geus batal da sunat ieu nya geus batal haram ditulipkeun ka nu kadua salatna sah asal hitutna
naon tah geus parat kumnya assalamualaikum dut. Nah aya mun kieu mah kumaha assalamualaikum eta macannya assalamualaikum kali alai geus dutnya dut dut kumna bareng eta teh kaci batalnya batal. Tes lamun uluk salam lamun batana keur tengah-tengah uluk salamnya pinon kaci. Mana aqalluhu assalamualaikum bitari pangseuti geutikna lafaz salam anu wajib nyata assalamualaikum bitari pikal make alif lam aya alif apanya alif lam ciri kama dipatana alatut tarifi alfa mayurid tarifa kabdin mubamin kolal kabi dari para bot marifat alif cara omongan akabin teu hamba jangan maripatkeun ngahususkeun nya salamun kasalamatan eta mah umum ketika didatangan assalamu jadi naon jadi khusus jadi khusus. Rajulun lalaki umum he rajulun he ka dieu nah rajulun umum eta mah umum kuasa bae ka dieu. Namun ar-rajulu jaa ar-rajulu tasumping sa ar-rajulu pamagat pamagat mana ta eta mah naon ta aya alif laman khusus eta mah nah alil ahdi dzikri kah ataukah alil ahdi dzihni ataukah alil ahdil hudur kontilunya alif lamna lil ahdi dzikri geus dicaritakeun ti heula misalkeun memehna teh memeh ngomong kitu teh kumaha Kijaid aduh anu kod diantosan-antosan tehnya lami teh sumping kitu anu cenah tah teu sumping nah abi nuju kangen banget teh kitu teh jo teh anjeunna sumping jo teh eta pamaget teh sumping eta pamaget sum eta pamaget teh berarti ka saha kajaid kalau jaid istilah diceritakeun atawa li adid dihni dikanyakeun di hati doang. Itu mah bagi yang mereka yang punya pendemannya cuma di hati doang. Jaar dulu tersumping na pamaget teh. Alhamdulillah wengi mah kasumpingan pamaget. Oh, saha moal salah deui berarti naonna bene-benena. Kasumpingan pamaget bade naon gitu bade ngalareskeun naon ngalareskeun sanyo pareum. Suka anteng ngalareskeun kawin. Naon dieu aya lu adil udun jaa parantos sumping saar rajulu pamaget mana pamaget eta hareupeun gitu kan ya ta rajulun umum ketika di tangan kual jadi naon jadi khususnya jadi naon jadi khusus ima lipat walau makusan dunya ieu bangsa teh ketika maca salam teh assalamualaikum bitarifi kama kita walau makusan sanajan kamangkus makusan sanajan dibalikeun kumaha binuroh miduroh na mangkusnya dibalikeun kumaha jadi alaikumus salam bacana kieu mah abdohnya Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alaikumussalam. Baik kitu menangnya. Sia mah kitu macana bae kumaha aing bae menang yeuh dah. Diminta menang cenah. Walau akhalla biarpinna di huruf lam yuji lamun nyaca dijama kana hiji huruf tapi ieu pirang-pirang huruf maka lam yuji teu nyukupkeun itu salam ka eta si jalma assalamualaikum dicacat misalkeun diruksak naonna hurufna sahuruf nya diruksak contoh assalamu jadi azzalamu eta naon tah teu sah
lam yujihi wa yajibu ikahu mustaqbila kiblati jeung wajib nibakeun salat teh mustaqbila kiblati bari mandep ke mana ka kiblat besedi kudadana si jama palu tawala bi anha qabla ikmali lamun mengkolkeun si jama bihi kana sodri lamun dada dipengkolkeun ti kiblat memeh nyampurnakeun uluk salam batolat batal salatna batolat batal salatna kade atuh kahade ya uluk salamna kade si dada kudu yang harup kene ke mana ka kiblat nu ngalikna naon atuh raraina unggulnya assalamualaikum warahmatullah ulang ngalik jeung dadana kade nyamang eta mah di diansa ulah kieu assalamualaikum warahmatullah kade di naon ayo jeung dadana assalamualaikum warahmatullah eta ada sok aya sebut kitu nya omekeun bejaan mang ulah kitu assalamualaikum jeung dadana nya kaci mang meme naon meme sampurna uluk salam mik itu geus sampurna uluk salamna assalamualaikum warahmatullah lamun geus assalamun geus sampurna kumnya assalamualaikum warahmatullah ikir warahmatullah naon belokna eta mah teu ngan batal salatna ulah dituluykeun deui tekeun deui lamun uluk salam nu kahiji teh keun nyebutkeun warahmatullah ngabelokkeun dadah ti kiblat batal salatna ulah geus sah parat salatna tah parat ulah ditulkeun kana uluk salam nu kadua ngalamun eukeun can parat assalamualaikum kaburu naon kaburu belok tah eta mah batal wayana balikan deui ayana balikan deui lamun can sampurna mah maca salamna itu nya atau goat keburu rusuh teh nya bilat keluar mung ya orang mung wiridan mung sorogan bilita sorogan assalamualaikum bat naon lompat eta sieun ku sorogan itu alerginya bisa sieun ku sorogannya mana eta nomor kagenep belas asabi asyara wallahu a'lam tarkul anfah min qouli ladi wa sarfu himah ila sa'il eta yang sarfu himahnya mang cuk wal hadi asyara ali anu ka11 lain wa isalu bari bi husni irsyad matarkul hardi wa talid alaihi misalnya terusnya wal asyiru kasapuluna tarkul anpati tinggal takabur ulah isin tina ngucapkeun la adri ulah yang jadi naon ustaz cekgur cekgurnya ditanya langsung naon wah ieu mah cesplang ieu mah yeuh ulah yang jadi naon ulah yang disebut Ustaz Cesplengnya langsung pokoknya pertanyaan naon bae pokoknya mah langsung dijawab harit taek bener ek henteu ulah kitu ieu teh nyaho mah naon bae punten nabi teh terangkeun kudu kudu mukaan lah kitabna kita malukna Gusti lah ngajina ogena puranya orang Korean lah naonna kitabna orang Korean heula nya ujang hati-hati ulah isi no gengsian jangan gengsi tenang saja enak kan usum lagi gitu kan parat ceramah parat naon geningannya aya sesi tanya naon sesi tanya jawab kade hati-hati bu istiya min qalil adri wa min qali wallahu alam sing dina ulah isin kunaon ku ngucapkeun wallahu alam wallahu alam usahnya wallahu alam ade Gusti Allah ya taala langkung kuninga ya ke hapunten teh hapunten tapi teh nya ke lah wallahu alam duka kumaha Allah nu mauni namanya ada tungtung nawungku sanggeus parat naon sanggeus parat ngajawabnya pamisa katerang sim kuring mah dina kitab anu pamitis lepat halaman 1
bahasana kieu nya kieu janten ieu permasalahan teh kieu da pamikir mah kudu kieu pamikir kudu kieu tah saena kieu eta sakitu disimpulin mah wallahu alam nya eta ulah era ngucapkeun wallahu alam kudu tungtungannya idalam tadhur lakal masalah awalam ta'lam lima ruya atau anjeun teu nyaho lamun teu dohir ka pikeun anjeun masalah tu lamun teu eces jang anjeun satu masalah nu ditanyakeunana lamun teu cekas lamun teu eces lamun teu apal lah maksudna awalam ta'lam lima ruya fil hadis atawa anjeun teu nyaho kana perkara nu diriwayatkeun dina hadisna atau anjeun teu apal atau anjeun teu nyaho alam ta'lam sakitu aulam ta'lam atau anjeun teu nyaho titik pun naon sababna lima karena aya hadis ruya lima karena aya naon karena aya riwayat lima ruya fil hadis karena aya perkara ruya diriwayatkeun fil hadis ini hadis naon anna rajulan saesuna hiji lalaki eta saala naros ka isi rajul an-nabiy ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayul baladu asyarru saur eta lalaki ayu baladi ari mana ayu baladu ari mana negara asyarru leuwih goreng kumaha walaransa anjeun Rasul faqala Nabi la adri teu nyaho kuring mah hatta as'ala Jibril sehingga nyaho nanya kuring Jibril ka Jibril pasalau teras naros kanjing Rasul ka Jibril pakola teras ngaruh Jibril adri teu nyaho abdi mah hatta asala sehingga nyarosin abdi robbal izzah ka pangeran anu maha mulia kitu nya ulah isin isinya ketika kita tanya Mama Abdul Latif mama abdi teh kadu permasalahan naon jang tah ieu kieu yang penjelasanana teh kumaha anu lalesna ke punten mama kirang terang ye coba teruskeun itu ka Mama Fahmi Mama Fahmi terusnya oke abi kirang nyaho lah terusnya ka Mama Ardi nya Mama Ardi Mama bejo kudu sepatalos-talosnya tuduhkeun ulah naon ulah gengsia ulah sieun kalengitan naon ulah sieun kalengitan pengikut ulah sieun kalengitan naon kana teh ulah spen ulah sieun kalengitan follower ulah sieun kalengitan subscriber kamari leungit cenah tah itu jadi ulah isin teh punten ame teh terang ieu masalah nu kieu mah cabi-cabi tah tarasina ka bali ditu eta kitu nya jangan malu-malu kesabarata teh ka 10 tinggalkeun takabur tinggalkeun rasa gengsi tina ngucapkeun la adri teh nyaho urang malah imani mah bola pernah masanten coba ieu jelaskeun teh ieu aduh hampura podi ya podi nya pernah apa mah ngan naon podi bejakeun aduh hampura podi kudu dibukaan lah kitabna pokoknya nya aduh hampura can apa ngajina ge lah bari malaweung nya coba saja bana itu seperti gitu jangan malu itu nyenengnya semua iya adab-adaban seorang alim seorang anu berilmu ketika ditanya satu permasalahan yang remeng-remeng atau kagak tahu itu bejakan saja bejakannya kasih tahu bejain saja saya mah kagak tahu aduh mohon maaf bae tanya bejakeun bae kasa kebatur nu naon nu nanya aduh punten abdi teh terang pami bade dipecacan make atuh langsung buka heula naonna kitabnya buka heula kitabna oh ini mah gampang nya saya kuotanya nya masalah naon tinggal tanyakeun kasa ke Google katanya ba YouTube ba Google tapi ku sumberna naon terpercaya gitu kan sumberna terpercaya
Ieu saeun ngajelaskeunana Ustad anu kiai anu nya di mana ye tapi ulah nu dipotong-potong deui nya di channelna tausnya resminya webna website resmi channelna channel resmi akun naon akun resmi da anu abal-abal mah teh kadang di naon teh dipotong teh sumayeuna tukang naon teh tukang kikitunya tukang bikin hoax yang bikin hoax jadi hati-hati terus wal hadiah asyara sulbulimati wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil